Ujang, Nyai. Abah, Tas lunasnya kan, samutan si Asep teh. Heueuh, lunas. Yeukeun atuh. Ih, ulah dicandak artos nama kan. Har, kumaha ari Abah? Pan eta yang mayar hutang. Ari samutan nama tos lunas bieu, dibayar ku swantena. Da Asep ge ngan ngambung hasupna hungkul. Matak dibayarna oge ku swantena hungkul we kan. Hah? Teu bisa atuh ari kitu mah. Dibayar nage kudu ku ambeuna deui. Oh, janten hoyong ku bauna. Yeuh, seuseup bauna. Ah, teu jadi ketang. Sarua we moal kapimilik duit nama. Berarti lunasnya ayeuna mah sametan Asep teh. Heueuh lah, lunas. Uing balik. Muhun, mangga. Uluh, jadol teh. Itu ucing keur pesta sate nya. Uing capek-capek ngagebran sate, karek ngasaan hiji. Dasar sato, kalakali lebok sate teh. Hus, hus, bubar. Ngajedog wae ucing teh. Mikir sia teh lain melong. Da sato mah teu bisa mikir ketang. Kudu dibaledog ieu mah. Hus, rasakeun. Lain ari dibeakeun mah. Kalaka diacak-acak we. Dasar ucing. Aya keneh euy. Geuleuh ketang. Urut ucing. Nasib, nasib. Asep, rek dahar deui. moal bah. Tadi pan namanya da. Sareng suung teh ya. Heug atuh ari kitu mah. Nyi, di dapur aya kadaharan naon? Jang cuci mulut yeuh. Muhun. Aya sasagon. Sasagon nyi. Muhun. Sasagon.
gade, Bah. Heueuh, sok bawa ka dieu. Cocok ari nu amis-amis mah. Sakedap atuh. Nang, urang ka sawah yuk. Ulina di saung. Hayulah, tapi uing marek balik heula. Engke panggih we di saung. Heueuh atuh. Hayu Din. Yuk. Kela rek mawa kempis heula. Teh, iya naon? Sasagon. Oh. Asin. Eta mah uyah, Din. Sasagon mah nu dina keler. Oh. Ah, Udin mah teu bisa ngabedakeun sasagon jeung uyah. Hah? Mekel sasagonnya teh ka saung. Heeh, Pek. Yeuh, pincuknya lira kana kertas endog. Muhun teh. Bari mungkus jang si Unang, Din. Nya. Rek ngajailan si Unang ah. Hayu buru, Din. Yuk. Mangga, Bah, ieu sasagonna. Hatur nuhun Nyi. Sok, Sep. Mangga, Bah, ditampi. Heueuh. Nyi, ari si Uyang kemana? Ujang mah nuju Ameng sareng barudak di saung. Ya, keun atuh. Punten Abah, pami nuju nuang sasagon mah kula bari nyarios. Muncrat. Oh, poho. Untung Asep mah teu bari nyarios. Lapar eng. Mangkaning eueuh deungeuna. Ngan sangu hungkul. Dahar jeung naon atuhnya? Ah meuli lotek we ah ka Ma Icih. Eueuh ti taheun ieu teh. Indung barudak keur pelesir ka dayeuh jeung barudak. Biasana mah sok nitah si Asep. Da ayeuna mah geng si atuh euy. Kepaksa ku sorangan meuli lotekna. Mangkaning rada jauh warung lotek Ma Icih teh. Bae ah jauh oge lapar yuh. Nyokot duitna heula.